Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Akbar Separayana bade ngerjakeun tugas Sunda. Kahiji, sa guru bahasa Sunda anjeun. Ya, namina Ilham Kamaludin Sumantri S.S. Salajengna anu kadua, naon anu dimaksud terjemah? Anu dimaksud terjemahan nyaeta mindahkeun eusi hiji tulisan anu ngagunakeun hiji basa kana tulisan anyar anu ngabogaan basa anu beda jeung basa tulisan asalna. Salajengna nomor 3, naon fungsi terjemahan? Penerjemahan nyaeta pangubahan pikiran atawa gagasan ti suatu bahasa ka bahasa anu sanesna. Nah, salajengna nomor 4, kumaha pikeun urang diajar bahasa Sunda. Pikeun belajar bahasa Sunda nyaeta caket sareng anu pinter bahasa Sunda. Salajengna nomor 4.2, nah kunaon asa nyarios Sunda? Nah, abdi teh rada hese sabab sok keceplosan atawa hilap nyarios bahasa Sunda kasar ka anu leuwih badag ti abi. Salajengna nomor 5, naon anu masuk kawih? Kawih mah salah sahiji karya puisi anu teu kager ku patokan pupuh. Contohna Bubuy Bulan. Bubuy bulan sangrai bentang. Tah. Salajengna nomor 6, naon anu dimaksud kakawihan? Kakawihan mah nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda. Aya sawataran rupa lalaguan Sunda nyaeta anu disebut kawih, kakawihan, jeung tembang upama ditilik tina rumpakana. Tah, contoh kakawihanana teh istilahna teh es lilin mah ece kalapa muda. Nah, salajengna nomor 7, naon anu dimaksud tembang atawa pupuh? Tembang nyaeta lirik atawa sajak anu gaduh irama nada sahingga dina basa Indonesia biasana disebat lagu. Tah, sakitu we ti abdi contohna mapai jalan satapak ngajujuk. Tah eta we pokona mah nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.